Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Fal insanu mangka ari manusa fi hajatin masatin eta tetep aya dina pangabutuh anu penting ilal akhlaki kana pirang-pirang akhlak pi jami'i halatihi dina sakabeh pirang-pirang tingkahna itu insan. Fa in paqadaha mangka lamun ngaleungitkeun itu si insan kana akhlak fal mautu mangka ari maot aula eta leuwih utama lahu ka itu insan min hayatihi tinimang hirupna itu insan. Kama seperti perkara qala parantos nyarios saha al Imam Syafi'i Imam Syafi'i radhiya muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Imam Syafi'i ma wahaballahu limri'in hibbatan afdala min aqlihi wa min adabihi huma hayatul fata fa in fukida fa inna faqdal hayati al yaku bihi. Ma wahaba henteu pati-pati ma wahaba henteu masihan saha Allahu Gusti Allah limriin kahiji jalma hibbatan kana pamasihan afdola anu leuwih unggul min aqlihi ti akalna itu imru wa min adabihi sareng tina adabna itu imriin huma ari itu aklu sareng adab hayatul fata eta kahirupan pamuda fa in fukida mangka lamun dileungitkeun itu aklun sareng adab fa inna faqdal hayati sayaktosna leungitna kahirupan al yaku eta leuwih pantes bihi ka itu imriun wallahu a'lam bissawab.